Ya bagus lah ya, jarang-jarang tuh kan biasa nama teh gitu. Jarang-jarang memang itu jadi baturnya banyak nu komen. Jawa Barat mah bedanya. Luar biasa Jawa Barat. Maksudnya ada di tiap daerahnya bisa seperti itu. Duh, alhamdulillahnya Ipannya ayeuna teh negara Republik Indonesia teh pas sudah 80 tahun nih merdeka. Alhamdulillah. Tekaraos nya eta ningannya si Bapak Dedi oge mimpin ya tadi ningalin upacara di kirabnya dikirab heula kumargi eta teh di bendera pusaka teh aya di Gedung Pakuan. Gedung Pakuan dicanak lah mun ieu mah ku ratu naon teh. Mode ratu aya ratuna nu nyanak kita teh. Mode ratu mun ieu mah Ratu Nyi Rorong mah eta teh nya dina ieu. Dina dangdut. Ya jadi intinya mah kieu lah. Ada yang beda. Adat Sunda ya. Di konsep teh bagus gitu. Dina ayeuna ku Pak Dedi mah dimunculkeun adat Sunda. Jadi ada kirab nya nu saur Abah tadi kan di Gedung Pakuan menuju ke Gasibu ya. Gasibu. Ditarik dicanakana kereta kencana gini. Ya bagus lah ya, jarang-jarang tuh kan biasa nama teh gitu. Jarang-jarang memang itu jadi baturnya banyak nu komen. Jawa Barat mah bedanya. Luar biasa Jawa Barat. Maksudnya ada di tiap daerahnya bisa seperti itu. Cuman pada Dedi membuat sesuatu yang lain. Jadi polanya dirubah, bukan merubah esensinya, tapi merubah tata cara ngumpul gitu. Nyotong ayeuna tuh apal mah kan aneh gitu. Bukan aneh, nggak ada yang aneh. Serba nu komentar gitu, Bang. Aneh Sunda mah. Bukan aneh, itu memang tiap daerah juga bisa mencontoh dengan kebudayaan masing-masing. Beda adat istiadatnya. Tiap daerah teh sami, cuman meureun anu di Istana Negara mah eta mah jelas. Nu pola nu biasa gitu. Kan menuju gubernur kampung teh gitu. Jadi simpel lah mun dia mah jadi daya acara-acara pengambilan kirab bendera pusaka ya. Jadi ya nanti langsung karena tuh 2 poin pengibaran. Iya, pengibaran gitu. Ya unik lah gitunya abdi ningali eta yang di si Idan. Yang nyebut orang kalinanya si Idan. Mayor Teddy. Kan eta ningali kemeriahannya eta di Gedung Pakuan dikirapkeun ka ieu ka Gasibu. Aduh, luar biasa adat istiadat kesenian Sunda teh ditonjolkeun pisan ku Bapak Dedi mah memang. Iya, dari mulai Cianjurana gitu kan. Angklung, calung, semualah budaya-budaya Sunda diangkat. Nah itu makanya kenapa kata Pak Dedi kan orang Sunda tuh kehilangan arah
kehilangan jati dirinya. Bener. Ayeuna teh dicontohan ku pemimpin orang. Ya. Taruhlah kan kita mau ngabahas kemerdekaan kan, semua adat budaya itu juga menyokong adanya kemerdekaan. Iya. Sejarahnya ikutlah dalam sejarah gitu. Iya. Makanya kita gabung dalam satu wadah Indonesia gitu. Nah ayeuna ku Pak Dedi meureun dimunculkeun kirab dengan adat Sunda. Entong heran. Jangan aneh, itu kan tiap daerah juga bisa mencontoh gitu. Lah amun lain orang meureun sadeui bah. Anu erek ngahidupkeun adat istiadat teh. Berarti ku urang Sundana deui gitu nya. Nya orang Sunda ke orang Sunda deui, orang Batak ya ke orang Batak deui gitu. Tapi teu kitu Aipan, ayeuna ditinggal ku Abah gitu nya. Komo deui wajar gitu nya, orang Sunda ngangkat budaya Sunda mah wajar. Ieu mah orang luar negeri ngangkat budaya Sunda. Nah itu berbahasa Sunda. Jadi kebanggaan kita. Gitu. Kebanggaan kita. Orang kudu leuwih era. Ayo orang barat ibaratnya bisa main angklung, bisa main calung, bisa ngawi, bisa main kacapi. Tah orang Sundana asli kunaon nebikeun ka paribasana tertarik apa kumaha? Ya itu pengaruh budaya teh apa? Leres, memang cek Pak Dedi udah kehilangan arah. Udah ada model-model unsur modern-modernan gitu nya. Jeung sok balalagana teh gitu. Urang Sunda tapi bahasa tah eta teh. Urang teh ulah iyalah tong era nya nyarios bahasa Sunda gitu. Akhirnya semacam channel orang ya kan berbahasa Sunda nggak ngerti. Ya punten we gitunya kita ke depan nama mungkin kita tambah subtitlenya kepada diingertos ku sadayana gitu nya. Tapi eta Pak mun anu di yeupkeun ku Abah mah eta Bapak Dedinya pidatona terkobar bergebu-gebu semangat 45 teh leres tanpa menggunakan teks ayat anu di jeung tos set gitu dina ieu nantinya terus konsep apa yang harus dibicarakan, temanya seperti apa, dan relasinya dengan korelasinya dengan khususnya orang Sunda dimunculkan ya semacam isi pidatona kan abdi ningali salitnya banyak intinya kan ayo Sunda teh balik deui anu tadina urang gunung teh balikeun deui fungsina. Gunung. Sungai balikeun deui fungsina. Ya, betul. Mun ayeuna meureun nya kawasan-kawasan ibaratna anu hijau gitu nya. Hijau teh dikembalikeun deui. Nya. Da emang geus loba bencana teh di urang. Kan eta biasa we lah nya di urang teh tetep gitu nya anu pro kontra pasti. Sok kadang pilih ka sabeleun gitu nya. Padahal mah Ari Pak Dedi mah ngemutna teh ngemut panjang. Ieu teh bakal kieu sok dikembalikeun deui ke fungsina. Hutan, sungai. Mode kieu lah nu di Bekasinya gubernur Bupati Bekasi. Iya. Bupati Bekasi nurut sinkron yang Bapak urang. Iya, leres. Geuning ayeuna mah geus teu banjir. Daerah kali Gabus udah enggak banjir. Jadi ayeuna mah kala Bandung banjir. Bandung aneh anu pugu kapangkalana bararada. Nya kunaon ye? Paka teu nurut ieu na bupatina, wali kotana teu nurut mung satujuan, mung sairama jeung mung sairama jadi mung sapisi jadi aduh kaget ari kitu mah ari baraluan mah. Kunaon ari Bupati Bekasi nurutnya enak gitu sajalur sajalan sahate. Iya mah. Nya ayeuna teh memang Bandung teh eta. Banyak kita teh banjir. Yang meureun diantep we meureun ku Pak Dedi. Diantep heula we. Ya, ningali aya gawena teh bupati jeung wali kota teh. Lain pajar pengurus kan daerah Batur. Wali kota Bandung mah kamari ge geuning aduh statementna euy. Tuh lihat angklung ujuk sepi. Ya kita paham
Mantak Tapi kan pola parahan mah juga putus asa. Putus asa maksudnya ini nya sekilas lainnya tentang wisata kamari. Jangan mengeksplor anak-anak gitu. Nah, ayeuna mun misalkan angklung Rong Ujo. Eta mah cek abdi mau dicarekan. Maksudnya mau dicarekan teh kieu. Kan bisa meureunnya mun urang teh Jawa Barat nya. Ingin adanya study tour pengetahuan tentang angklung. Bikin undangan ka Saung Ujo untuk datang ke Cianjur. Ya, gitu, memberikan edukasi buat anak-anak bahwa ini teh kesenian Sunda teh, alat musik Sunda teh berupa anu dipaparkeun dengan jelas. Ya, maksudnya selain kita ke tempatnya, kan tidak harus ke tempatnya juga, Bang. Tidak atau harus. Undangan we. Iya, misalkan Cianjur, SMA hiji itu butuh ya study tour. Kan enak dilarang ya kepada Dedi. Dan emang dengan berbagai gitu kill. Bisa kan bersurat undangan ke Angklung Ujo, diundang ke Cianjur misalkan ke SMA 1. Berikan lah. Edukasi buat anak-anak. Nah, apa parahan. Jadi kieu kumaha tuh? Ieu nama elehku wayang golek. Wayang golek oge sebarat truk. Mapai ke tiap daerah. Pola pikirnya aduh. Ya punten deh gitunya. Kita berkomentar tuh. Nu saur Abah tadi kan. Jika nu putus asa. Padahal kan bisa lah berbagai. Mun Bapak Dedi terus turun tangan mah eta bakal leuwih berkembang. Atuh. Urang ge meureunnya dengan upaya orang semaksimal mungkin ya orang ingin memberikan kontribusi oge meureun karena Sunda teh. Channel urang ge kitu Mbah. Tujuanna kan kadinya meureun. Selain jadi hiburan yang meureun urang ngawangkongkeun anu isu-isu terkini di Jawa Barat gitu kan. Tidak ada unsur mendukung ke salah satu. Tidak. Kalau bagus kita angkat. Kalau jeleknya meureun manya kurang kudu dihalus-halus. Nah, kita kan model ayeuna bupati orang alhamdulillah nurut ini. Pak Gubernur sairama. Nah, iya ningali Bandung anu jadi ibu kota provinsi Jawa Barat. Jika anu pusatnya di dinya. Pusatnya kan di dinya. Merkedawang gitu. Jika Merkedawang padahal paparahan sebenarnya apunten pisan meureun. Cianjur ge punya Cianjuran. Meureun tiasa dikenalkeun ye Cianjuran teh keluar Cianjur. Tiasa ngulam kan sok Cianjuran di Cianjur. Kakawihanana untuk visit study tour. Jadi tidak perlu si siswanya datang ke sini. Tapi memberikan undangan. Eta we tuh aipannya contoh itunya ieu nya pengamen anu sok aya di jalan raya. Eta lain orang Bandung nih. Anu main angklung eta teh kebanyakan orang luar. Kan sok aya di jalan raya. Nyadarin lain orang Sundanya. Main alat orang Sunda nama kieu tah. Nya nu ceuk Pak Dedi, mah orang Sunda nama. Mun ieu mah malas. Olo malas bener, salut ke orang daerah lain gitu nya. Cok lah aya nama, aya nama instruksi Bapak Dedi hayu urang darukung da meureun ngamumule suatu daerah teh mau aku batur. Pasti ku minimal ku orang heula, orang Sunda gitu. Tah meureun aya urusan orang luar gitu, itu efek dari kita ngamumule. Orang barat resep. Ku teh kudu jadi era atuh urang tuh. Ku batur gitu batur ngamumule aya urang sorangan. Orang wan juga nu gengsi, juga nu era. Pokoknya resep tadi tinggal Pak Dedi jeung murang kali nanya tuh. Unik gitu. Unik. Dikawalku.
kumurang kalina. Batur mah jeung pamajikanana. Di kawah kumurang kalina make kabaya. Kayak kabaya. Eta teh mencerminkan bener-bener eta mun ieu mah orang Sunda asli. Budakna oge teh di dandanan wah modern pada dim. Dan jati diri orang Sunda teh ya. Nya. Kabaya, dina nyariosna kesederhanaan nu dipika salut ku warga masyarakatnya. Hebat lah itu dina usia kemerdekaan orang meureun. Ka 80 nya. Ya ayeuna ada sesuatu yang beda. Ya mudah-mudahan jadi spirit bah. Spiritnya meureunnya utamana orang di Jawa Barat ngawujudkeun istimewa dina berbagai aspekna lah. Wah masyarakatna ningkat SDM-na pengetahuanna. Nyaah kana alamna meureun. Ekonomi membaik oge meureun. Eta nu utamina meureunnya. Da urang teh meureun kalakumaha ge ekonomi harus tetap berjalan. Ya, nomor 1. Nomor 1 ya Pak Gubernur. Kumaha ya supados ada percepatan inilah ya, perbaikan ekonomi ya, gitunya. Perbaikan ekonomi. Di urangna ya kita juga kan berusaha lah gitu ya. Ayo orang pada meureun naon tukang konten. Terus saya aya euy konten. Mudah-mudahan dinya program KDM gitunya anu aya naon teh festival naon teh eta teh perlombaan daerah terbaik, kota desa terbaik. Itu teh jadi acuan, jadi pemicu lah untuk daerah lain. Pasti jadi daerah lain, sedangkan kan dengan nominal angka ieu luar biasa. Kita meureun baraya sakitu ngawangkongan ti urang ge Bang. Ya. Mudah-mudahan meureun aya manfaat lah gitunya. Ini mah kita meureun ikut memeriahkan juga kemerdekaan. Berharap masyarakat Sunda punya spirit baru di usia kemerdekaan 80 tahun ya. Tong hilap meureun komentarna, like, sareng subscribe na.